alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Eta aya satu dongeng ketika dek berangkat menuju Mekah orang Baghdad seorang wali Allah dibarengan ku murid-muridna. Begitu datang ke gurun Sahara aya naon kitu ngaranna gubuk. Lantaran kapetingan akhirnya sore-sore mampirlah kadinya aya penghunina wanita awewe. Begitu datang kadinya tingkah nalai bahasa nalai jeung teu mengenal ka agama nyana cicing wali jeung santri-santrina neuleut tingkah awewe. Begitu disuguhan caina panas di samping panas ngaleuwihan ti uyah naon atunya asin eta wali sedikit tu imah lain inuman nganasehatan wali makan teureun nganasehatan bi ieu kampung kadi jauh kaditu jauh hanya aya sababaraha gubuk kukula ditinggalingan 3 cek jada dahareun jeung inumeun sakieu ayana ieu kan geus lain rarasaan mun hayang ngeunah nginum ka kota tuh Baghdad di dia sabaraha puluh kilo datang tadi atawa Iran tuh di dinya hayang inuman naon bae susu kopi susu jahe bahkan jahe aya dek hayang nginum naon di dinya ngeunah hayang panas hayang tiis hayang sedang aya di dinya teu perlu cek awet teu perlu pan bisa ngajawab kos gitu teu kebel datang salakina mantes moro ternyata anu diboro ku nyata beurit kaget wali teh aku beurit sih tidinya ka pamajikan asakeun suguhkeun wali aing suguhan beurit santri-santrina kawe aya 50 ya mau tidak mau setiap ku datang ka dieu kudu nginum kudu dahareuna saaya-aya teu bisa henteu cak wali teh haram cak hatena teh tapi diicip-icip abeh kadele doang ngadi dilepehkeun kunyan diicip-icip setelah teh si daging kos dia pehkeun dahar lamun teh dibuluh wae waduh tadi da urang hayang ngiuhan tentem maksudna abeh ngeunah wudu salat tapi ternyata kos kieu ya lantaran wali mah usian la khaufun alaihim wala hum yahzanun ya otomatis nganasehatan Pak lamun hayang makanan anu ngeunah di berbagai jenis daging rek sapi erek kuda rek onta jeung berbagai daging domba embe ikan itu kota Baghdad belah itu kota Iran dek hayang pasakan bentuk naon nu asin nu lada araraya nu amis araya kami ulah model kos kieu
ulah sok aju nganasehatan ka aing siapa baik aing mah aing baik. Wali kan berarti berpikir, oh orang Baduy mah teu daek narima nasihat. Kunaha kumahanya nabe urang Baduy mah teu nyahoeun haram teu nyahoeun halal Baduy. Teu nyahoeun nya mangeunah teu nyahoeun teu ngeunah kos kitu bae. Teu daekeun narima nasihat. Sakitu geus dipantengkeun nasihat ka Gusti Allah, Gusti tanpa aya embel-embel jeung muatan. Abdi teh dibere tugas ku Gusti ti tangga nasehatan, iraha manggi munkarat, iraha manggi kitu maksiat. Abdi teh sakemampuan abdi nganasehatan. Ieu ternyata orang Baduy mah teu bisa dinasehatan, teu narima Baduy mah. Mata di urang ge lamun teu narima nasehatan tak Baduy. Baduy teh Badawi. Eta lah kosi. Ulantaran nganasehatan diancam lamun cicing di dia buluh ku aja kecuali berangkat aing teu perlu nasihat cak urang Baduy teh segala ceramah segala naon julukan si juta umat 1000 umat bohong amplop kene sial teh Baduy. Kunaon jeung ngereweng kitu tuh Baduynya. Masya Allah tambah nanti aing teh mah. Eueuh di ditu mah ngereweng kitu. Nah, ayeuna berangkat balik. Cek kiai, cek wali, barang terus lanjutkeun pemberangkat. Lalakon ke Mekah. Tah menang sababaraha kilo ti dinya. Haus. Perbekalan cai ditanya, coba dengan sumur. Aya sumur. Begitu aya sumur cuman timba. Coba dengan timba, jangan cai. Dengan timba aya. Begitu diasupkeun timba, kaluhur aya nu nari. Coba dengan ditimba. Dengan ditimba deui. 3 kali Coba turun salah seorang lep naik. Coba susul deui ku saurang deui disusul deui deui beak 50 kabeh tinggal kiai sorangan. Ieu sakiai teh aing berarti ieu lamun teu nyusul aing hirup sorangan. Lamun nyusul berarti aing paeh. Lah cek kana teh la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Namanya santri aing paeh aing kudu hirup soranganan. Eta kiai bener tah mah ku situ. Kiai itu bener malin kitu. Cukup santri bae nu paeh mama ulah. Oh masyaallah. Santri ge ditanya, "Saya menang berkat?" Henteu, kajen mama menang geus alhamdulillah. Nyeri jasa paneta nasib santri nyeri. Lain kitu sia mah renang berkat. Henteu, ya nu mama ieu tah jang sanaria kabeh kajen mama mah eta kiai bener. Ieu mah lain. Sia mah renang berkat meunang. Mama mah henteu nu sia ka dieukeun. Leuwih parah deui tah mah. Kiai tetep turun. Barang turun ternyata orang lain sasumur-sumurna aya gua ka jero eta santri di talian kabeh 50. Di samping santri-santri talian loba keneh jelema ratusan di talian. Aya nu geus paeh segala rupa. Woh, hijau bajangkung gede horeng jawara. Maneh kuari dek ditanya ku aing cak jawara. Namun sia teu akur jeung di hate aing jawabanana nasib sia sarua jeung eta ditalian ku aing mal bededah datang ke sapaeh-paeh. Munajat ka wali Gusti salametkeun abdi. Ulah sok munajat sia. Doa segala nanaon. Ya, aing nanya. Aing teh deuk cicing di nagara
Nagara mana nu ngeunah jang aing? Nagara mana nu subur? Nu dahar mun hayang daging naon bae aya. Mun nginum cai naon bae nu pake ka hayang ku aing aya. Timimiti panas sedang tiis. No amis pahit kudu aya. Namun hayang awewe nu muana bae nu ku aing dipake ka hayang kudu aya. Hiburan sakahayang aing kudu aya. Negara mana mun sia bisa nebak aing dek kadinya sia selamat, tapi lamun sia teu bisa ngajawab kalian siapa aing. Waduh, cak nyana berarti ieu kabeh nasibna teu barisa ngajawab cak hatena ieu. Teu aing ieu tinggal aing ieu nasib aing kumaha ieu cak nyana teh. Dibere ilham kan ku Gusti Allah walina. Lamun bapa dek neangan nagara anu ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah kawewe ngeunah sare nagara mah ambalaya sakanyahoan ku kaula mah di Irak sadaekna dek dahar naon nginum naon awewe kitu keneh berbagai hiburan di Mesir leuwih dahsyat tibatan di Irak Iran sarua bae Suriah kitu keneh Turki besi hayang nu bual de bujurna di Turki susu na ge lain lalagaan di Turki mah beung keur parawanana makan gareulis jasa urang neuleuh di Mekah asal geus boga anak bae turun mesin masya susu teu kawadahan saember Turki eta kos kitu Turki bae eta andet not Mesir itu kayaknya nah aya deui yang buat dek nya hideung eta di ditu takroni manehna ge uturan ditu ieu sebenarnya ayalah wajah-wajah takroni tah dek deangan kesenangan dek di bana ge aya ngan meureun moal aya nu ngaleuwihan di dua negara hiji Mesir dua Turki eta urusan dunia tapi ceuk ulah mamaningan ge ulah kos kitu neangan mah di mana nu urang bisa tentrem hirup sanajan di kampung sanajan di leuweung sanajan di tengah-tengah kesepian kerumunan manusia tapi urang ngarasa tentrem di dinya sorga urang teh jasanajan urang cicing di tengah-tengah kerumunan nu rame di kota tapi urang teu ngarasa tentrem atuh kota tinggal kota teh jadi neraka sanajan urang cicing di tempat anu loba pasar misalnya di jelema anu loba dahareun ambalaya sayureun ambalaya kitu kene segala rupa ambalaya awewe tapi urang teu ngarasa tentrem eta pasar teh jadi neraka kampung sepi tapi urang ngarasa teu tentrem tetep bae kampung teh neraka geus kuari mah bapak dek neangan mah urang teh kuari icip-icip di mana anu bisa nentremkeun jiwa urang eta adalah sorga ulah dikira jelema jadi presiden haju segala aya ka ditu dikawal haju hatena teh tentrem can puguh jelema nu dijadikeun menteri jadikeun gubernur kemudian jadikeun bupati camat lurah haju nyana bergelimang dunia jeung jabatan kemudian hatena teh tentrem sangat can puguh kitu keneh hartawan jeung jutawan anu manehanana bergelut di bidang usahana teh timimiti ratusan juta miliaran triliunan apakah ngajamin kana katentreman can puguh pak teangan ketentraman jelema nu tentremna ku boga duit tapi dibalik eta aya jelema nu teu tentrem boga duit aya nu tentrem teh ku teu bogana naon aya nu tentrem teh ku sehat tapi aya nu tentrem teh ku gering sing hade makhluk Allah pak Allah nyiptakeun ieu teh rupa-rupa ketentraman ulah dikira jelema sehat kemudian tentrem can puguh ulah dikira jelema gering kemudian teu tentrem can puguh ulah dikira sugih tentrem can puguh ulah dikira susah teh teu tentrem can puguh
Kuarima Bapak coba bertanya kepada rumput yang bergoyang. Dipegoskeun teh mah meureunnya. Bertanya ke diri Bapak sorangan, di mana hirup ketentraman? Kakarak cak jana aing manggihan nasihat model maneh. Lolobana mangan nasihatan teh hayang hebat tah jadi presiden. Hayang hebat tuh jadi raja, hayang hebat tuh jadi pengusaha, hayang hebat tuh jadi sugih, hayang hebat tuh jadi jawara. Eueuh di hate aing kabeh geus sebab aing geus ngajajal kabeh geus ngarasaan. Jadi raja aing geus jakos kitu, jadi sugih aing geus jakos kitu, jadi jawara aing geus ngarasaan kuas kitu. Aing nyangan ketentraman can manggih-manggih. Ternyata nasihat sia rada asup. Teruskan coba nasihat-nasihat. Teruskan. Lamun Bapa neangan ketentraman teh ulah ngadengikeun nasihat batur sebab Bapa nu bakal ngarasakeun. Tapi ai jalan-jalan mah tetep bae kudu menta ti jelema anu geus ngarasakeun ketentraman. Lamun Bapak geus pernah jadi raja di kerajaan teu tentrem ulah diteruskeun. Lamun Bapak jadi jelema sugih teu ngarasa tentrem ulah. Lamun Bapak jadi jawara teu ngarasa tentrem ulah. Nah, kasugihan, jabatan, kekayaan segala nentremkeun. Kuari Bapak nanya ka jelema nu geus pernah manggihan katentreman abeh Bapak neruskeun. Ka saing kudu nanya? Ka guru kula bae. Ai sia geus tentrem can sia nanyakeun ka guru sia. Geus. Atuh ai geus batu teu kudu nanyakeun ka guru sia tuh ka sia bae bego. Waduh. Bener oge. Jawara mah sok kaya kituna tah. Nanya teh pinteran jawara sebenarnya. Da naon aing nanya ka guru sia? Ai sia geus nanya ka guru sia. Haji sia geus bagi ka tentreman tuh ka sia bae sarua bae. Lamun nanya ka kula mah kieu Bapa anu nyieun tentrem teh horenganan Allah. Atuh geus kudu muntayang ka Gusti Allah anu nyieun tentrem jeung nu bakal mele tentrem. Lantaran jelema teh aya anu sugih tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah, aya jelema jadi pejabat tentrem lamun muntayang ka Gusti Allah. Aya jelema ulah ngomong-ngomong kos kitu tolol. Aing geus jadi raja, aing geus jadi pengusaha anu sugih. Balik deh bedet. Oh, tentrem. Kajen teh dibulak-balik moal aya kehem sia. Asana jawara ti Bandung ya kehedan kieu mah. Wah, tentrem kos kitu mah. Geus tama dunia aing kabeh. Dah, balik ka deui sia. Kuari mah nu bakal mere tentrem teh Gusti Allah, atuh kuari mah ka Gusti Allah. Carana nyaho aing geus kitu ge kerja di pejabat ge aing tukang nasehatan batur. Ka batur aing tukang nasehatan. Nih saya raja harus manut kepada raja, tidak manut akan borgol lu. Aing tah paranti aing geus kitu mah. Aing keur jelema jadi sugih ka batur aing sodakos ya ke tungtungna kakarak aing nu nganggeuskeun tilok aing ge. Tuh jelema nu ngarasa mah seuri. Tah carana kumaha coba? Ya carana mah tetep bae kudu nyaho heula ka Allah. Ari nyaho ka Allah teh zat anu mukhalafah lil hawadits. Anu kabelah dituna Allah teh ngabogaan parentah jeung larangan eta jelema nyaho ka Allah. Ketika nyaho kana parentah jeung larangan, parentah dilaksanakeun, larangan dijauhan, eta jelema nu nyaho ka Allah. Lain kiai, lain kadang-kadang kiai ge parentah Allah teh dilaksanakeun, larangan Allah dilaksanakeun. Di mana eta kiai kos kitu? Aya di Belaraja jeung di Cikupa kiai nu ngridit. Tambahna tambah. Jadi berarti nyaho ka Allah. Allah teh boga parentah jeung larangan anak. Nuturkeun kana parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Eta berarti wauh ka Gusti Allah bakalna dibere ketentraman ku Gusti Allah. Can kaharti kehem.
aduh cak wali asana aing ge talian aing ge terangkan ini jelas sadana geter wali lain deui cek wali tadi ngarti ku wali henteu sana aing ge katalian kieu jawara ayo lamun urang dek ibadah teh berarti kan jalan-jalan na ibadah teh loba maksud loba teh kumaha aya jelema anu dibere tani ku Gusti Allah atuh jadikeun tani teh supaya ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema dibere dagang supaya dagangna jadi ibadah ka Gusti Allah lamun aya jelema teh kuari nyai supaya nyaina bener-bener jadi ibadah ka Gusti Allah carana kieu jelema teh dagang ai dagang tadi titah ku Allah berarti nuturkeun parentah Allah di jero dagang teh berarti kan hayang untung nu bakal mereka untunganna tu Gusti Allah ini niki dagangna kudu ngarasa di parentah ku Allah hayang kauntunganna eta teh ti Allah atuh kuari mah dagang teh deuk dijadikeun ngadeukeutkeun ka Gusti Allah lantaran nu bakal mere untungna Gusti Allah geus atuh kuari mah dagang teh ngan sakadar zahir hungkul horenganan jerona mah keur ngalaksanakeun parentah Allah Allah nu bakal mere katentreman geus dibalik dagang teh menta ka Allah ulah hayang duitna hungkul nu mere duit Allah nu mere untung Allah antum mantak naon mun tayang kanu merena geus ulah wauh kana barang daganganana ulah wauh kana kauntunganana wauhkeun kanu mere kauntunganana tah nasihat sia karak kaharti ku aing bener kah akur takos kitu terus ada aing geus sedang artis ya sia kadang mal ditalian ku aing lamun tani atuh tanah lagi kapan anu Allah bibit lagi anu Allah meureun petani teh nu mantak tani teh hayang subur makmur geus atuh subur makmur anu nyuburkeun jeung nu ngamamurtekeun ku Gusti Allah atuh berarti tani teh kan diparentah ku Gusti Allah anak itu berangkat tani sesuai jeung ilmuna atas dasar diparentah ku Gusti Allah kan jadi ibadah anu bakal mereka suburan anak Gusti Allah geus atuh ketika Allah mere ulah wauh kana pamerena ketika parena bagus ketika bubuahanna bagus eta nu ngabaguskeun Gusti Allah engke bakal untung mun dijual ulah deuleu bagusna jeung untungna tapi coba deuleu nu mere untung jeung bagusna wauhkeun ka nu merena ulah wauh kana bebereanana eta kakara ketentrem hirup makos kitu geus kaharti ku aing tina sababaraha kiai teh teu kaharti nasehatna jak kabeh ge beuneunan hayang pamerena betak kiai tolol mah goblok boloon aing dinasehatan ku kiai mana bae ge tilok aing teh tilok murucud hate aing teh tapi nasehat sia ieu kiai disiakeun ongkoh dikiaikeun ongkoh jawara mah kos kitu kiai ongkoh sia ongkoh karasa tah aing deuk nanya rahasia sia naon tah bisa nasehat sia karasa kae wallahu alam tama urusan Allah abdi teh bisa ngomong ti Allah digerakkeun ku Gusti Allah diparentah nganasehatan ge ku Gusti Allah henteu asa kula nganasehatan teh lantaran atuh kula mah atas dasar parentah Allah asa ngarasakeun parentah Allah geus kula mah di mana ngomong teh asa dibarengan ku Gusti Allah sebab di mata deuleu aya sifat deuleu Allah diceuli denge aya sifat denge Allah di sisan ngomong aya sifat lisan Allah geus kabeh ge atuh lain nu kula deuleu teh deuleu Allah denge teh denge Allah lisan teh lisan Allah nyanggakeun sadaya-daya geus kula mah teu ngaku-ngaku palingan ai kiai nu itu nu mana nu aya digigit geus ulah sok macem-macem maksudna kiai nu mana nu sok mamaca eta kumaha eta mah jurig maca eta mah anu dibacaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani anti dunia ari nu macana kekerwak kana dunia dikutuk
dikutuk ongkos ahli Quran lamun aya jelema maca Quran ngan sakadar ngabeberes makharijul huruf jeung lagamna Quran bakal ngutuk ka jelema nu macana Quran bakal ngutuk ka nu macana ulah sambarangan wali mah kos kitu bahasana teu saeutik qori anu dikutuk ku Quran kalamullah dipake lalagaan dikutuk ku Quran sorangan hakikatna ku Gusti Allah teu saeutik qori anu dikutuk ku Gusti Allah cirina jelema nu dikutuk ku Gusti Allah masa sia anu dipagahkeun Quran tapi hasud masa sia anu dipagahkeun Quran tapi dengki masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'anul Karim tapi manehanana teu warau jeung ahli-ahli Allah masa sia anu dipagahkeun Al-Qur'an tapi dadasekan dina dunia bakal terkutuk ku Quran geus cek jawara teh geus kaharti tah mulai ayeuna maneh teu menang jauh ti aing deuk ngaguru ka maneh henteu kula mah ka Mekah ya teh jeung murid-murid kula mah asal kula dilepaskeun murid kula dilepaskeun di samping murid kula ieu jelema-jelema nu aya di nya panglepaskeun insyaallah gara-gara bakal dibere katenangan untuk tahap awal geus bae kabeh lepaskeun ieu ge lain nang ente ngalepaskeunana nang Allah lepaskeun tina bungahna dilepaskeun nyana bakal ngadoakeun ka anjeun bakal menang katentraman jiwa. Oh masya Allah karasa kuai cak nyana wahai anak buah kabeh ieu lepaskeun kabeh aing mah kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung petunjuknya sia mah deuk nuturkeun los teu kajeun ka anak buahna sia deuk kajawara terus sabodo cak anak buahna atuh mah nya dunungan ka Allah kami ka neraka moal kami gede milu dongeng mah cepet haju jara di wali bae cepet bener eta guruna wali muridna jara di wali ji atuh coba ge urang guru nulis kakarek sapoe dua poe ge alif geus rada beda urang atuh guguru asal aya guruan we beda kadeuleunang ngeunaheun we kadeuna urang guguru kitu politik sebulan 2 bulan haju bagus we politik haju ngarti guguru ekonomi nu mantak haji pedi mah rugi bae teu boga guru istiqomah dina ruginya mah ai kudu boga guru mah ieu carana ki beda tuh nah tergantung kumaha guruna nah ieu guruna wali atunya nage mengarah ka wali jawara cak jana di negara aing kungsi di usaha aing kungsi di budaya aing kungsi di memana ngagarong aing kungsi ternyata aing ngadegekeun nasihat lain nasihat ahli Allah mah teu karasa ku hate aing kakarak ngadenge nasihat nu karasa horeng nasihat ti ahli Allah aing kuari gurak batu moal ngajauhan ti ahli Allah ti ayeuna datang ka pae diangkat jadi wali Allah kalaluar kabeh wow bareng kalaluar eta kiai ditalubruk ku sabab anjeun kami salamet ku sabab anjeun kami salamet eta jawara kararieu ratusan nu di talian teh beres kabeh geus barali kabeh tinggalnya nangkep kiai ku sebab anjeun kula ge salamet tuh gitulah nah geus teu kudu gabarengan kula mah berangkat ka Mekah nah ieu kumaha ieu hasil daripada dongeng eta horenganan dongeng dinasehatan jelema nu baduy macaknya na kitu-kitu bae padahal mah jelema susah dinasehatan henteu bisa narima kana nasehat baduy mah kos kitu artina hijabna kumaha aing bae emang diniatan moal narima nasehat ari ieu mah jelema nu geus ngalalana emang hayang dinasehatan beda ta intina urang kudu boga kahayang dinasehatan adapun ke katarima jeung teu katarima mah tergantung urangna kumaha nu nganasehatanana ulah kieu aing mah pokona mah datang moal didatangan teu hayang eta jelema bloon ta kos aing mah pokona mah moal bisa moal aing mah datang ka pangajian moal ngondang kiai moal aing mah eta
karena geus teu narima kana nasihat ieu mah meuleuh kandel hijabna. Nah, yang udah datang ke pengajian dengan ada yang kena sehat, adapun geus datang ka ditu mah kumaha aing bae. Datang, geus siang ngaji. Ulah loba omong. Di mana ngajina? Kumaha aing bae cek kana teh. Neangan tiang di mana tiang. Maksudna geus apa nama? Eta kos kitu. Jadi kieu kesiapan diri horeganan lamun diri siap menerima nasihat, narima jeung tari mana mah kana nasihat urusanana lain deui. Ngan siap dinasehatan tanda ahli sorga. Tapi ketika geus teu siap dinasehatan, sanajan kiai ge aya, aing mah moal daek narima nasihat ti sasaha aing moal ka jeung kuku mah. Sebab ilmu naon atuh jadi aing mah aya kabeh. Cilaka ieu kiai. Cilaka ieu kiai. Aing mah pokona mah dagang aing mah moal dari mana nasihat kana saekeun aing mah geus kumaha aing bae mah bang. Eta ge cilaka ka jeung kumaha gitu. Cilaka. Geus datang ka innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakitu bae. Ti kudu narima kana nasihat. Mantak jelema anu narima kana nasihat salamet aya jawara. Salat tilok, puasa tilok, judi terus bae. Tapi lamun muludan mondang kami mulud beli kebo gonceng salah bahan muludan urang dinya ge kaget euy sia silok salat tilok puasa tilok semua ulah loba ngomong teu urusan aing nyana kan ngadengkeun nasihat oh iya kebal-kebal kan nyawa berarti aing salah ieu padahal encan nyana teh tobat mah tapi geus ngarasa salah tah ngarasa salah eta lah nu mahal ngarasa salah eta lah nu mahal nu mahal teh eta tah ngarasa salah aing aduh salah ya taku ngarasa eta tah salamet dalam di akhirat. Jih anu bahaya ge sia ka aing nasehatan emang aing salah. Dia atuh salah. Jih atuh emang nu kampur sia aja pangeran tah aing mah teu ngarasa salah saeutik eta bahaya. Eta bahaya. Jih kiai ge sugan emang aing salah jangan teh aing mah. Tuh salah aing mah. Ajeun kumaha ge sebab aing mah boga ilmu. Iya. Kiai pinarakaeun ya kos kiai. Nah, iyalah sakumaha dongeng tadi nu hiji dinasehatan baduy susah nyana teu daek narima nasihat sebab teu siap dinasehatan jeung embung dinasehatan. Aing mah aing bae. Tapi ieu jawara geus kalalakon ka dieu ka ditu siap hayang dinasehatan mana nasihat anu asup ka jero hate aing manfaat. Mudah-mudahan orang kabehan dijadikeun jelema nu narima kana nasihat, anu haus kana nasihat sehingga orang dibere taufik ku Gusti Allah, disalamatkeun ku Gusti Allah. Wallahu a'lam.